Bu, masih kuat? Iya cana naon iya. Makanya engke aya season kedua Cepiah. Kuat keneh tuh? Cangkel? Nundutan? Tunduh? Sing sirumun? Ibu atuh boga rasaan meureun. Oke. Agar tidak berlama-lama Ibu ya. Agar tidak berlama-lama. Kita sambut. Inilah artis yang sudah moyan. Komo unggal isuk jam 8 mah. Ya. Yang sudah tidak asing lagi. Inilah dia. Cepiah. Awas, pasian jalan. Punten, pasian jalan. Margi Cepiah kirang patos sehat. Punten, pasian jalan Bu. Panitia standby media. Duaan. Ya, mohon doanya ya Bu ya buat Cepiah. Ini beliau sebetulnya kurang fit ya, tapi beliau tidak mau mengecewakan Bapak Pulung. Ya. Boleh tepuk tangan untuk Cepiah. Ya. Nah, awas pelan-pelan Pak. Jangan dipaksakan. Pelan-pelan aja. Biar Cepiahnya melangkah. Launan. Kadek tong luhur teh nyingsatkeun na, ge katempok ieu na. Launan Pak, pelan-pelan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Cepiah. Ya, pelan-pelan. Ya. Alhamdulillah. Ya, nuhun A. Eut. Oke, boleh duduk lagi. Iya, boleh duduk lagi ya. Lagi cai deui wae di dia. Tadi di ditu cai, ada di dia cai. Orang disangka lauk cupang meureun. Cai maluh lu. Atuh beuteung aing koclak balik. Hayang naon hayang eucah hayang kopi. Hain ieu ampun ti kuat lobak ieu jeung lebak kabeh lain. Henteu, ieu mah sawareh mari riwa beh dieu mah tah. Tuh ya Allah aya awewe na pinu era lakina sabaraha hiji ieu. Nya. Ieu lamun awewe sakilo bana kiih kabeh. Atuh palit da laki. Tadi kuat ngeri hate pas datang ka dieu. Kumaha cenah? Turun di mobil teh digulung barudak leutik disangka urang topeng monyet meureun. Eta cenah Cepiah teh eta cenah anu ngomong. Ibu-ibu. Heueuh meureun cenah eta teh Cepiah geuning jiga bagong nya cenah. Peda urang eueuh beheungan. Urang disangka siluman bedua. Cupat kaya. Urang liwat kala mara cayat kursi goblok urang lieu. Disangka jin meureun. Tadi pan aya Padewan. Aya? Padewan Memet. Padewan? Memet. Kade ulah diganti kuka nya. Padewan? Memet. Tong diganti kuka kade. Memet?
Nya aya nang enak. Aya ini. Aya. Ngadukutan ka Jepia juga teh moal nyabak susu. Aduh iya. Disangka urang awewe meureunan. Heeh. Wocok teh kana susu kuat kencang teh. Cita aduh peurih cinta. Lain waas dewan pas muka dibuka onder dina lainnya heeh. Oh, tuh rada peurih cinta euy. Tempoe ka kamar mandi. Heeh. Pepentilna coplok hiji. Padewan kuat ganas gitunya. Disangka urang awewe meureunan. Aya keneh padewana. Aya tuh keur ngahep-hep we. Nyonya pentil nu coplok. Henteu maksudna ulah eleh kubu-kubu tuh tingali pak buku. Ye ho geus loba geuningan. Kubu we sakieu komo dewan heeh. Oh nya. Laras. Nah, piraku we dewan teu manjut duit. Heeh. Cok sakantenan sapa masyarakat pangbegalan. 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 Heeh, matak urang beres acara ulah ka mana mah geus dibegal. Buset. Langsung asup ka mobil ece. Pan kamari cenah basa mulang ti Karawang leungit pepentil hiji lain. Hoo tadi ku padewan hiji. Urang isukan kudu balanja deui ieu mah. Kuat tunggal manggung meulian we pepentil aing capek ah. Makana lamun mulang acara ulah kayat koyot ka mana. Kade bisi aya nini ngajak selfie tong daek. Naon? Oh bisi diajak tuker tambah engke eta pepentil. Hoo. Mangkading nini pepentil kabeh. Masana uring ge soak ngaran lemburna. Itu padewan memet. Padewan ya Allah teh kanan. Sok cabak susu deui sok. Aduh Pak ya Allah teh kanan. Aing meuni ipis kieu geuning. Urang Nuhun padewan. Can ge nyanyi geus di amplopan. Pas dibuka teh Anda belum beruntung. Coba lagi. Ya Allah tenganan. Nuhun padewan sing panjang umur. Lain orang di dia kuat jika anu di eta teh nya di Indosiar teh. Ah gitu kumaha? Jiga Mamah Ledeh. Papan AA dan EE. Pak Mamah Dede teh anu di Indosiar ge anu Mama dan AA bucat dong gitu. Waduh aya dahareunana mun ti tadi. Set deh beres mun aya kopi beres ya dah. Aing disangka orang tuh beki kopi meureunan. Urang can mulai. Sok ece salam heula. Nya. Engke urang ngawitan ku slogan urang geuning. Heeh. Oke, sok salam heula. Sapa? Abdi salam heula nya. Aduh eta calikna di alamparan teu. Pamali awewe mah lamun calik ulah langsung di luhureun taneuh. Pamali. Naha? Bisi kacangna jadi. Kumaha lamun diukna taneuh keur anteng we nempo ka arup pelentung sirungan. Sok moal teu ngagoak. Tanya Cetati tanya. Aya Cetati. Mana? Oh, geuning Cetati teh jelema nya. Abdi salam heula nya. Aduh ya Allah aing. Geus tarunduh encan. Wah cilaka kieu euy. Soaya kieu can tarunduh. Rek baralik moal. Papulung aing teu tanggung jawab ieu moal baralik cenah jelema sakieu lobana. Rek ngagarunduh ke saumur-umur di dieu meureunan. Abdi salam heula nya. Ya Allah kuat gareulis kieu nya urang dieu. Saware. Lain ti tadi hayu we salam. Iraha salamna atuh. Urang salam heula. Abdi salam heula nya. Astagfirullah. Yeuh, itu teh geus ngantosan. Kan tenan di dieu aya Sohibul Bait, itu aya Ibu Kuwu, aya Padewannya. Tos nyawer sanajan ipis. Nya. Heeh. Ieu tingali ya tadi amplop dikiekeun teh kala sujud sahwi amplop. Sok salam heula. Abdi salam heula nya. Ulah lila teuing salam guru. Nya. Soalna ieu tukang sound system isuk rek masang deui. Oh isukan teh. Oh. Itu di nu maoteun nya. Di nu maot. Heeh rek eta. Rek masang deui di nu maoteun. Sok salam heula. Abdi salam heula nya. Aya Pak RW, aya Pak RT sok. Oh, Pak RW aya. Pak RT.
ari Bu RW na Bu RT na. Duh alhamdulillah Bu RT kedah bangga ibu disebat Ibu RT. Kumadi kan ari istri mah kumaha jabatan salaki. Mun salaki RT otomatis ibu nage Bu RT. Lamun salaki na RW otomatis ibu nage Bu. Cepiah cenah da salaki urang mah tukang urut berarti Bu. Tuh sanggup pengen boga pamajikan burut. Teu jalan aku mang. Abdi salam heula nya. Aya nu gaduh darah tinggi teu? Aya di hareup darah tinggi. Sok diubaran ka dokter tara. Oh nya moal cager teu diubaran mah. Jeung darah tinggi mah ki dibawa ke dokter ge moal cager-cager. Cepiah boga obatna hoyong terang teu? Tah gampang obat darah tinggi mah ibu apal teu minyak letik. Eta obat darah tinggi minyak letik kumaha carana? Setiap rek tidur diinum sasendok. Asa rek tidur diinum sasendok. Moal beunang darah tinggi. Naon sababna? Sabab kan minyak malesang. Jadi darah teh lamun rek naik teh turun deui. Goblok cepiah cenah. Anas ditulis na HP setan teh. Abdi salam heula nya. Wah, juare kumaha sia we cenah. Megede ambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Punten. Horas bah. Wah bingung. Sok lamun horas bah naon jawabanana? Lain. Lamun horas bah jawabanana leuleus bah. Apaan horas mah jeung leuleus batur. Da horas wae bener rusak anu saleting. Leuleus wae teu kapake ku pamajikan. Daramang sadayana mohon ada gering mah moal ka dieu nya pasti kudu ngagoler we di rumah sakait keur diararimpus meureunnan. Alhamdulillah pokona mah sing sarehat sadayana. Amin amin. Sing laloba duit. Amin. Hutangna sing kabalayar. Amin. Boga salakin teu. Boga ari duit boga teu. Oh kumaha ieu teh salaki boga duit teu boga. Cek abdi mah mending isukan jual salakina. Percuma boga salaki teu gablag wae duit mah. Ari hutang boga hutang. Hayang lunas henteu bayar. Nyaho teh dibayar bari ka modal ge mah lunas-lunas. Ibu hayang hutang lunas. Misalkan ibu boga hutang, hutang ibu teh dibayar ku salaki atoh teu. Wah gelo ki. Urang dieu mah tega. Keur teh hiji-hijina heuh. Di abdi mah mayar hutang teh ku duit. Nah di dieu mah ku salaki. Ibu boga hutang, hutang ibu teh dibayar ku salaki atoh henteu? Atoh. Paingan lalakina tinggal sakieu atuh. Atuh nya. Beak pake mayaran hutang. Karena kayak ngobrol jeung padewan arek neangan di dia cita aik embung arek kitu mah. Sieun dipake mayaran hutang urang ah. Alhamdulillah nyabunya sadayana Gusti Nu Maha Agung. Ieu teh naon teh? Acara naon ieu teh? Ieu teh acara syukuran khitanan. Khitanan. Ananda Atar Maulana Azmi jeung Dirga Alfarizqi. Ngaran eta kuat harade kitu. Baheula mah ki ngaranan budak teh asal we. Sal hirup budak teh ngaran teh padu wae. Tatangga cepiah ngaranan budak entod. Naon? Entod. Heeh. Kamari sakola SD. Ditanya ku guruna, "Jang saha ngaran?" "Entod, Bu," cenah. "Aya papanjanganana?" "Teu aya, Bu, saentod-entodna we," cenah. Cek orang tega kolotna mere ngaran budak padu wae buat teuing budak teh kena jadi jelema gede, buat jadi kiai. Ke kumaha mun jadi kiai entod meureunnan. Lamun jadi dewan? Dewan entod. Kalau jadi guru? Entod ada guru. Mentak ngaranan budak mah sing hade. Tadi abdi aya tatangga ngaranna Mang Monyong.
ngaran monyong. Kamari hajat. Pas nyebarkan undangan pas saya jeung anakna. Nah. Eta dina undangan teh kan di tungtung teh aya aranan. Hormat kami monyong sekeluarga. Nyambungeun budakna. Ganti bapak cita tong monyong sekeluarga geus monyong doang bapak unggul. Kawas bapak pulung gitu nya. Hormat kami pulung sekeluarga. Oh jadi dipulung ge ku batur teh beureunan. Jadi palang pulung wae meureun. Oh ieu teh walimatul hitan. Jadi kunaon disebut papulung? Baheulana dipulung cenah. Baheulana teh. Ku tatanggana. Oh keur gagolerana keresek beureunan. Gitu. Eta teh jelema apa utah uci. Ku ti keresekan kitu. Tah eta teh nelah nepi ka ayeuna. Padahal nami nama Bapak Hidayat. Oh ngaranna mah Hidayat. Kan kulantaran baheula meunang mulung. Jadi pulung. Jadi ngagoler we da coberan teh meureunan. Di tempat enak keresek kicup. Jadi baheula teh apaan aya baheula mah geus hayang boga anak lalaki teh mun hese teh cenah kitu. Nu tatangga heula dicokot kitu. Oh, kan sok aya istilah kieu nya Ki. Lamun urang rumah tangga geus lila teu boga budak. Kudu ngasuh budak batur cenah nya. Heeh tah cenah anu lamun urang mah cenah jomblo geus lila cenah. Apa pira kudu ngasuh pamajikan batur gitu. Lain deui atuh eta mah moal neurat. Oh. Ngan ieu mah kailaharan kampung di dieu baheula. Baheula ieu mah ngomongkeun ge. Baheula. Nya. Ari alifna ka mana? Cuk urang mah alif heula karakba. Baheula. Alif heula di mana-mana ge. Pan ieu mah keur ngomongkeun baheula. Ai alifna ka mana? Mending gelut jeung aing hayu ayeuna. Ieu mah keur ngomongkeun momen baheula. Gitu. Ngomong si Alif. Tah, mata ke aing mah hoream ngaji jeung si ieu mah. Heeh, titah ngaji kalah molotot ka aing geura. Oh nya tuh jelema gelo dibawa ngaji. Batur mah ngaji teh bari mawadahareun ka ustad teh. Batur mah ngaji teh bari mayaran listrik. Ieu mah lain. Unggal balik ngaji aing kudu totombok. Pas sok anu ngomong Ki. Nah naonan cepia dibawa ngaji cenah ge jelema gelo tita ngaji. Kok nya aing dipanggil si anu hadirna gelo kabeh berarti cai teh. Lain nu hadir nu gelo nama nu manggil. Nu manggil tah Bapak Pulung tah. Bapak Pulung nu gelo nama. Tak orang tanya engke pas gue beres ngaji Pak Pulung gelo henteu kitu we. Tapi da ari cepia mah keur bae disebut jelema gelo oge. Soalnya kan ari nu gelo mah cek keterangan cenah surga na ge khusus aya khusus jelema gelo. Aya surga anu khusus jelema gelo. Tah mentak ibu nya lamun embung ibadah, embung salat, tapi hayang ka surga berarti kudu tobat. Nah kudu gel. Jadi hayang-hayang tehingnya. Hayang ka surga mah tobat atuh. Batur ge ibu punten nya nu gelo ge hayang calageur. Nah ari urang dieu hayang garelo. Astagfirullahaladzim. Ayeuna mah dak kieu tinggal itu zaman HP. Zaman HP di mana-mana HP pan rek ka sakola, selfie ka pangajian, rek ondangan. Aya nu maot di mana aya nu maot selfie? Aya meureun di dieu mah aya. Di dieu mah aya nu maot selfie. Aku maot nih. Nya can modar atuh eta mah. Alhamdulillah ari awewe mah da makhluk terkuat di bumi awewe. Nah, ye tempo awewe mah. Mawa gunung 2 siki biasa we. Terus sok lalaki tibang mau pentungan hiji kudu diganjal ku lato-lato sieun murag meureunan. Awewe itu makhluk unik. Jangankan jalannya ataupun bicaranya kiihna ge beda-beda Ki. Awewe parawan beda kiihna. Parawan. Randa beda. Beda. Nini beda. Beda deui. Nya. Cing parawan kumaha? Kiih parawan mah aduh kuat ngeunaheun teh. Kadengena ge seprit parawan. Randa mah rada seber. Coca-Cola. Dap randa teh ya. Randa. Nini. Tah nini mah eta mah rada eta ngajurujus. Kumaha? Sawiyosh. Keramik teh beulah hiji. Tah lamun keramik kamar mandi aya nu beulah eta teh ku suudon.
Deles ini baketut. Lain ini eta orang mana ini itu. Tong beroning kiihna awewe mah. Hitutna ge beda-beda. Hitutna. Parawan beda, randa beda, nini beda hitutna ge. Parawan kumaha? Parawan mah ngeunaheun sopan hitut parawan mah. Sopan ya? Sopan. Kumaha? Punten. Parawan. Da diempet-empet ya? Heeh. Ayo randa? Randa mah rada seber. Mangga. Randa. Ayo nini. Tah nini mah eta mah. Lamun nini awakna gede. Kos jopia lamun hitu cok nyakelantihang. Eta geus ruksak kalkulatorna meureun. Heeh, eta mah geus dol eta mah. Geus tingkelebet eta mah geus beda. Wah aing balik pegat nini ya. Ngomong ke nini. Kan bela nini cing sarehatnya manya. Ieu papulungna orang doakeun. Nya. Teras ibu lurah, Aya. Mana sih ibu lurah teh? Ibu? Oh, aduh ya Allah, ibu lurah kok cantik jelita. Iya. Ya alhamdulillah. Orang doakeun bu lurah. Mudah-mudahan bu lurah sing dipasihan kesehatan saterasna. Sing dipanjangkeun umur. Keun masyarakat paraeh kabeh oge. Bu lurah sorangan buku rek mingpin saha. Ai ibu lurah mah resepna teh sok disindenkeun. Oh. Nyapa ka bu lurah mah tah abdi nu nyaur euceun nu nyindenkeun. Heeh, sok. Haturan ka pangarsa ibu lurah. Haturan ka pangarsa ibu lurah ye. Sumawona kapala wargi sadayana. Sumawona kapala wargi sadayana. Mantep ieu mah ceuk mantep. Geus ngodok. Geus ngodok ku lurah. Mangga ibu lurah diantos kanggo silaturahmina. Mangga ibu lurah diantos kanggo silaturahmina bu lurah. Moga-moga ibu lurah sing panjang umur. Moga-moga ibu lurah sing panjang umur ya. Etlah. Aduh ya Allah ibu. Tah gini tuh bener kan percaya tuh? Jadi minum nah. Aduh ya Allah ibu. Aduh tuh melaan rag-rag HP-na. Ya Allah ibu. Ting lunas ting encan eta ge. Ya Allah. Ibu aing maaf kuat kabeh. Tingali tuh Aduh, ngeleh-ngelehkeun ya Allah, hewan ibu non pin aku ngan sakieu bu. Ulah sok ngerakeun. Ih, ulah sok ngerakeun. Mun aya tambian deui. Cepiah goblok. Ibu ikhlas bu. Tambahan atuh ikhlas mah. Ibu lurah masihan sabaraha tak tingali. Ih. Ki Iya wae atuh payun 500. Heeh. Eta nu eta 200. 200 urang doakeun bu lurah mudah-mudahan bulan payun sing aya nu ngagentosan janten 200 juta. Amin. Di mana we ngajual-jual lahan batur sukan. Nya. Nu penting mah kagentosan deui ku Allah teh jadi 200 juta. Amin. Bu lurah hayang jadi 500 juta tuh. Banyak tamada itu 200. Aduh aing ieu ieu sakieu mana teh aya teh eueuh jeung balik ongkos engke. Tah ayeuna mah kitu tos maparinan kahadean termasuk Bapak Pulung sareng Ibu Pulung. Tah bere pangbubungah atuh. Pan euceum mah multitalenan. Naon? Euceum mah pan nyanyi bisa. Bisa. Nyinden bisa. Nyenso bisa. Nyopet bisa. Nipu mitoha bisa. Bisa euceum mah pokona mah segala bisa. Tah ulah nu SST ting bere pangbubungah utamana ieu ibu-ibu nu ti sore ieu teh. Ki eta beusi kiber kayak dipulung ku itu. Si eta keur gering ge inget kana duit mah. Eta molotot wae pokona hibar sia. Suudon. Sok bere pangbubungah utamina si Ece si ibu ieu mah komo ieu mah ti sore teh ting mandi ting henteu si eta mah. Naon? Dangdan ti jam 8 beurang eta. Geus sisi panggung. Tuh mata halis lagi ipis juga halis BPJS. Bere pangbubungah ceuk karunya. Eta teh ngadaraguan Ece sabenerna mah ti kamari oge. Da apal rek aya Ece ka dieu.
Ari Kiruhai mah teu. Henteu teu apal. Gara balik atuh ari teu ditaguan. Lain masalah gitu saya. Aku mah Gambar aing ngejeblak di handap. Tingali kamera ikut ngobaris kieu ya. Tingali eta ieu aya nu di Trans Tunduh aya. Aya. Nya nu di Goblok TV aya tah. Naon teh? Gologobok TV. Global. Di SC Tengkep cigana aya ye. Eta ieu mah RT Eti tah. Di RT Uci eta mah. Beda alhamdulillah. Sok bere lah panghubungah. Abi mah pantos ade. Ya. Di sana kamera. Di situ kamera. Di sana kamera. Selamat Anda berada di toko kamera. Aing kuat juga uji nyali kuat kamera hungkul. Heeh. Arek bere panghubungah moal. Naon atuh mah? Tadi teh papulung teh kieu. Ustad wartoskeun cenah ka Cupiah hoyong lagu Mansur S. Mansur S. Heeh. Eta teh Mansur S teh baheula tukang es. Lain. Lamun tukang bensin mah jadi Mansur bensin. Lamun nu gegecet wae berarti Mansur kesrek eta teh. Tuh si itu kesrek mah tuh. Anu ditanya teh keur ngajawab berarti Mansur budeg eta mah. Ieu mah Mansur S penyanyi. Heeh. Teh jangan pura-pura cenah. Jangan pura-pura. Buset. KDI. KDI No, KDI. Kontes Dongdot Indonesia. Lain kontes dangdut coba. Pan baheula lila di OPJ. OPJ. Heeh. Jeung Sule. Jadi opera Panjablay baheula. Opera Panjapa batur. Boye kieu-kieu ge atuh ibu pernah jadi karyawan Marimas baheula. Karyawan? Marimas. Oh, dina bagian naon? Bagian cicing sisi jalan asa anu liwat, Mas Marimas. Jablay atuh eta mah. Si itu korbanannya si itunya. Heeh, kata bisa ngomong kurang. Yuk, hadirin sekalian, mari kita sambut Cupiah akan membawakan sebuah lagu Jangan Pura-Pura. Indiakeun. Pan tadi kiruhai India wae. Ucup bisa India? Ya, boro-boro. Boro-boro kumaha? Boro-boro. Setuju lamun Cupiah nyanyi heula? Nya, sebab ieu mah request ti nu hajat saurna teh hoyong lagu anu versi Mansur S Pura-Pura. Sebab eta mah aya gazelan cenah kitu. Gazel teh naon? Gazel teh ngageureuleuk. Oh, suka teh digajal kayak bucat li lain. Gazel teh aja dicengkok gitu. Oh iya. Sok atuh tukang piano. Kunaon ieu? Sok keluarga. Sok. Sok aing ngere ka mana-mana barang dahar heula. Titah nyanyi kalah mabok cek aing ge. Mata kamari ge hayang milu sangheuk aing mah bawa. Kieu ieu. Urang buat teh ngeureuneuh ku dewan ieu. Ari tanggung jawab Ipis heuh. Tanggung jawab sujud sahwi eta anak. Kudu dikeprak kudu ateul-ateul. Yo nitah ge nyanyi Ari India mah kasohorna teh ku gazelna lain kala ka utah olohok. Kepada eta teh kado. Aku kitu teh. Kamari ge baturan make gazel. Beureun kalaprokan sing horeng kasetrum. Nepi ka paehna teh katulungan pisan kali kalaprokan. Disangka naon? Caka gajal. Oh gajal. Gitu kan. Tanya mah kasetrum kudu garing beak modar geus. Oh nu tadi ge gajel eta teh. Gajal kalau dibere keresek aing mah. Segan aing utah. Parupai Ustad cipok di panggung ngasana ya. Najis aing. Pikiranku tenang. Bintang jauh menerawang di alam hayalan. Selalu ku cinta dia yang ku puja. Oh mardatilah बहुत प्यार करती है तुमको सनम बहुत प्यार करती है तुमको सनम कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम
miluan. Moal. Moal miluan. Moal. Eureun teu miluan. Kapan aing geus 2 lagu. Alhamdulillah komaena Agustus yo. Abdi ngayakeun lomba Agustus balap karung hadiahna 10 juta. Balap karung. Hadiahna 10 juta. Alhamdulillah nepi ka ayeuna can anu daftar saurang-urang acan. Nah, Sabab apaleun dina jero karungna aya orai kobraan. Mentak diganti perlombaanna lomba balap ngadahar bakiak. Arembungeun sarua. Aya ge cenah naik bakiak cenah ge sok. Di mana cenah setarna? Setar di alun-alun Subang, finishna di alun-alun Tasik. aya nu milu. Kapan Ari Agustus masuk lalatah jalma teh heeh. Batuk. Gajal. Gajal India anu tadi. Oh aya gajal kol kitunya. Batuk. Minum komik, kalau sakit berlanjut gebugan dokter. Berarti komik palsu tah. Jadi Agustus masuk osok latah. Kaos orang Indonesia mah kan latah. Kumaha? Mimiti aya seblak kabeh heeh. Modal Agustusan ayeuna balap karung. Nah kitu orang Indonesia mah. Urang ge alhamdulillah ki. Bijil motor ti Jepang Jepangan. Bijil motor ti Belanda bebelandaan. Bijil motor ti Meksiko. Memek ya. Dengein geurah hilaya. Bijil motor ti Jepang. Jepangan jelema. Bijil band ti Korea. Koreaan. Bijil band ti Meksiko. Meksikoan. Jorang sih nya. Aki jorang. Nah, sok ngejah bisa teh aki ngejah. Sok misalkan curang teh bata ku aki di ejah. BA bate ata kitu nya. Oke. Bata. BA bate ata. Ieu kanyaho kolot-kolot. BA bate ata kitu. Bata. Beata. BA bate ata. Iya. Sakolahan teh sih. Itu banget ningali kartu tuh geura banget na geura. Setuas. Itu ngali kartu banget na aing hayang utah ja. Sangka kejo basi meureun urang. Bata. BA bate ata. Ya pinter. Batu. BA tutu. BA bate utu. BA bate utu. Kanyaho kolot-kolotnya. BA bate utu. BA batu utu. Batu. BA tatu huntu. Huntu tanah rongtot. Lalaunan geura lalaunan. Batu. BA batu utu. Enmek. Emek. Kumaha mere soalna tuh. Pira aku ngejah enmek. Balikeun. Sok atuh. Cai. Cai. Anggur. Aang gur. Sound system. Sok panjang teuing atuh. Nu tadi atuh. Sok. Nmax. Eta motor gede. Nmax. Eta motor gede. Kapan tulisan lagi lain motor gede seteh. Oh nya eta Nmax tanyakeun ka budaknya kayak Nmax naon motor gede mang pasti gitu. Hah Ceng. Hah? Eta anak buah aing, anak buah si ieu. Bedil ku aing. Ngeja we tuh bisa. Sok gantian. Heunggeus gantian. Ayo. Sok. Buah naon? Nya. Cangkangna koneng. Nya. Jerona bodas. Apaleun mah monyet. Buah naon? Cau. Oh, tepuk tangan. Bagus. Jadi cangkangna koneng. Buahna. Jerona. Kusina bodas. Nu apaleun mah monyet. Namun buah naon? Cau. Wah, tepuk tangan. Berarti moal apal kana eta nu kecuali monyet. Oh, tepuk tangan. Kurang karak apanya aya monyet tepuk tangan.
Ari soang sukuna sabaraha hiji? 2. Lamun pincang hiji jadi angka naon? Jadi angka 2. Salah. Nah. Jadi angka engke, apaan pincang? Aduh aing mah tetancingan mah eleh pokoknya. Moal kuat. Mau eta oge urang sok hayang nanya. Model tadi kan akinya mun baheula mah di mushola teh nya asarek salat maghrib sak aya pupujian. Eling eling umat muslimin muslimat sok urang salat maghrib. Hayu urang tak abdi nanya ke ibu eta teh kan hariring. Eta teh hariring mawa eling apa mawa teu eling? Eta teh hariring mawa teu eling. Eta teh hariring mawa teu eling. Nah. Ho nyapiraku we aki ngajak salat maghrib. Mikir we atuh. Kapan dibacana maghrib? Nyabonganan udah teh urang berjamaah salat maghrib. Maknya geus kaliwat maghrib mah. Kita ngajak teu eling eta teh lagu teh. Nu leuwih teu eling namun nu ngajakna. Nya takosiru hay alus. Handapna hideung luhurna bodas jiga tai cak-caknya. Mending aing teh cak-cak. Mending aing teh cak-cak. Ya daripada orang tai munding. Syukur aing ngaku mah. Hayang lila teu da. Aduh. Ya, Cok. Mumpung urang ayeuna keur dihareupeun masyarakat. Heeh. Sok ajak sholawatan. Oh ya, orang sholawatan. Supados lagu berkah orang sholawatan siap, Bu? Dasada sahur padewannya urang di mah ahli sholawat. Nya. Gampang sholawatna. Pokoknya mah ibu tinggal kari nuluykeun we. Siap? Oke. Antalladzi asyrakta fi ufukil ula. Lanjutkan. Eta mah nu tadi atuh. Lanjutkan. Apa teu? Teu apa? Anu gampil, nu gampil. Eta mah hese. Shalawatna hayang nu babari. Oke siap, shalawat nu babari. Nu babari, nu babari, nu babari. Bener. Diberi shalawat nu babari mah apal kabeh. Ya tadi mah dia baru tadi mah hese. Sok can kompak, sing kompak. Ya alhamdulillah padewan penting ieu di Desa Windu Haji aya sholawat anyar ngaran sholawatna nu babari. Tau dipake ibu-ibu pas pengajian rotinan di masjid. Ibu mangga ayeuna waktosna pangaosan sambil ngantosan Pak Ustad urang sholawatan heula sholawatna nu babari. Nu babari, nu babari, nu babari. Ya apal kabeh. Beuna beungeut kieu mah tong dibere sholawat meureunnan. Bere naon atuh? Ya kompak ya dengekeun. Senggol-senggolan. Denge kompak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Denge nya padahal teu nitahnya. Heeh. Cok deui. Aku mah apa? Nya denge kompak. Tempo banget TikTok kabeh. Dibere sholawat yang ahulang atuh. Kena sing palanjang umur sing sarehat kabeh ge. Amin. Alhamdulillah ya Allah tinggal bagja abdi mah. Ya. Komoda orang mecek paribasana orang kudu ibadahnya, Pak Ustad. Orang kudu ibadah, nol sabab orang kudu ibadah ke Allah, sabab orang bakal maot. Ibu rek maot moal. Sok atuh ayeuna rek bade mah. Mumpung loba jelema, mumpung aya padewan, aya buku kasaksian. Buat yang di imah mah sorangan ulu nyahoun. Sabab urang mah cek paribasana asal tina taneuh balik bakal ka imah apan harirup keneh ho. Meureun teu kuat hayangan pae. Ari ibu mereka taneuh wae balikna. Undur berarti. Pek bae lah rek taneuh nya ka taneuh pek bae lah. Uing mereka imah wae balik mah. Alhamdulillah tapi lamun ngomong pae mah aduh
Ya kan? Nah, Da paemam teu bisa diembung-embung, teu bisa dihayang-hayang. Babaturan cepiah kamari pisan. Jam 11 dahar bareng di restoran Padang eta jam 1 ki. Dahar deui goblok citu. sugan aing lawat. Anas seriusnya, Bu. Kadang aya loba zaman paeng ngadadak. Oh gitu. Tetangga cepiah jam 8 memotoran keneh. Jam 12 maot. Anehnya cenah. Cek cepiah teu aneh. Nu aneh mah jam 8 maot, jam 12 memotoran tah eta. Nya. Jadi ari hirup mah teu nyopeh di mangsa. Nya. Makana jalma mah kudu bisa ngatur, kudu bisa waspada, bisi urang maot keur kaayaan maksiat. Tah eta. Maksiat urang mana? Maksiat urang mana eta? Maksiat teh nyieun kagorengan. Oh, sugan teu ngaran jelema maksiat. Pan aya maksiat, aya maaca, maaci, maerot pan aya. Loba jalma ruksak, bangkrut itu komo lalaki nya. Lalaki, ari lalaki teh pamimpin. Nya. Ruksakna lalaki teh teu loba. Nya. Ku 4 hal. Nah. Ku sabaraha, Bu? Tah. Ruksakna lalaki ku 4 hal. Lain cek abdi cek. Nya. Cek Al-Qur'an. Nya. Hiji dina Qur'an surah Al-Maidah. Tah. Allah nyaurkeun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitan. Wallahu a'lam bimuradi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras itu, berjudi dan berkurban untuk berhala itu adalah perbuatan setan. Garis bawahi. Minuman keras itu Es batu berenya. Es batu berenang. Teh minuman keras. Lain. Oh. Minuman keras teh nu memabukan. Oh. Teh kotok berarti. Hai gae eueuh rek nyuh ti kotok mah pagawean. Nya harita pan pausar kantos ta 2 kaleng seepnya mabok. Harita. Iraha. Wah, tong aku Pan sakaleng ewang nya tukang organ. Lain ti kotok eta mah coklat teh. Yo, loba lalaki naon bangkrut teh, lalaki ruksak teh hiji karena dia mabok. Mabok. Kenapa? Mabok Karena angkot gitu. Mabok angkot. Lain. Gitu. Lain. Aya mabok angkot mah teu haram eta mah. Oh, mabok supa. Lain. Mabok minuman keras atau khamar. Jadi ai khamar mah walaupun setetes geuning aya laguna. Nya. Hasek cing. Kumaha coba? Cing. Setetes. Testing, setetes bunting. Lain eta. Mas. Dulu aku nu tadi ada paling kami mah. masuk aja sok gerak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Minuman keras, miker. Lain miker miras. Miras naon? Minuman keras. Ari miker. Minuman keras. Oh nyangga berarti benar. Nya atuh kitu-kitu ge sing ngeunah kana ceuli atuh ce. Dan narkotika. Nama tetanggaku. Eta teh Bang Haji Lomari Irama laguna. Roma Irama. Hah? Roma Irama. Oh, Roma Irama. Alhamdulillah cepiah mah sareng Roma teh geus kenal ti baheula. Ti mimiti Roma bujangan keneh nepi ka ayeuna Roma geus jadi biskuit. Pan aya biskuit Roma, sugan perang hadengnya aya biskuit LP. Oh. Mentak alhamdulillah cepiah mah kajenteun kos kieu ge ku Roma Irama mah tos dianggap keluarga. Terus dianggap. Alhamdulillah. Anyar kene cepiah ka Jakarta datang ka imah oma. Pas dibuka teh pantau ku oma, keluarga. Urang pat bunga teh ya Allah adu dianggap keluarga cinta. Diusir eta. Oh. Paingan diseret ku security atuh urang. Lain dianggap keluarga, eta mah diusir keluarga gitu. Oh, meureun. Itu karak-karti. Pengen diseret di keluarga. Tah balik di kanu tadi. Ya. Jadi lalaki ruksak ya lamun urang sebagai kolot teu bisa ngajejekeun anak nepi ka dewasa nepi ka sieun ku Allah, loba lalaki ruksak hiji
gara-gara mabok minuman keras. Sok ece nitah meuli ka jalma nu keur mabok. Ning ece pernah ngadongeng ka abdi. Pernah harita nu mabok aya duaan. Peuting-peuting teh kieu anu teh peuting gitu cek nu mabok hiji teh. Aduh itu panon poe meuni alus cenah. Cek hiji deui eta mah lain panon poe eta mah bulan. Cek nu mabok panon poe goblok cenah. Bulan cenah. Telila datang tukang baso. Padugeng-dugeng we nya. Oh, datang tukang baso nanya. Mang, adi mang nanya mang, hari itu bulan apa panon poe? Cek tukang baso teh duka adi cenah enggal kene di dieu nage cenah. Teu terang adi cenah enggal kene di dieu nage can lambi cenah. Sarua mabok nama dah. Mentak kunaon tukang baso nakpalan mangkok. Kunaon tukang baso nakpalan mangkok. Ku mangkok, ku sendok. Salah, ku sendok. Ku sendok, makanya ku huntu. Nya ce, jadi tah cacak dina eta ge jalma mabok mah eueuh pulunganeunana, eueuh manfaatna. Sanajan cek urang dieu ukur ngahaneutan awak, lamun cek agama haram. Tuh, ulah komo salat titah barang beuli ge moal naon? Moal bener. Moal bener komo salat. Komo mawa hirup. Mawa hirup tamatak jaga anak-anak urang ulah nepi ka jadi lalaki anak anu sok soleh. Mabok. Sok mabok. Nah, lantaran cek Quran di Quran Al-Maidah bakal cilaka. Ya, bener pengen cekolot atuh Pak Ustad. Mentak cekolot cenah lamun dahar teh kudu maca bismillah bener. Da maca Yasin mah panjang teuing. Urang teh kaburu lapar. Untuk alhamdulillah cekolot kitu. Ayeuna mah nu penting mah urang ngadidik budak supaya saroleh. Ngadidik budak supaya hade akhlakna. Mentak di dia ayat teh ibu budak urang nu ka pasantren. Luar biasa. Nu di sekolah aya. Nu di SD kene aya. Teang geura balik gitu. Geus peuting. Nu di SD kene aya. Nah naonan budak aya kieu di SD kene. Kewe sukan deui atuh. Tararega kolotna urang dieu mah. Meh teu kagok ieu meureun naon? Legok balik bulak balik. Oh, teu kagok mu ieu nganteurkeun. Tega budak wayak kieu di SD kene diarantep wae. Ieu mah wayak ieu mah geus teu bisa ditanya. Mun ditanya salah wae. LCD-na geus bareunang jigana. Sok urang tanya moal bener. Sok teh. Kongkorongok. Naon eta? Tuh nya salah. Hayam cenah. Nu kitu teh sora. Naon cenah Bu? Sora ngan peda sorana sora uing. Sora hayam. Berarti marabok itu. Nya cek padang geus beunang LCD-na aya kieu mah. Manya hayam naon sagede kieu. Suara hayam cenah. Karek ge amprok geus disebut hayam ka urang. Padahal teu bawuhnya. Mentak kada ibu kadang-kadang ayeuna teh loba aliran sesat, loba ayeuna teh. Ibu jangan pernah mendekati ada aliran yang berbahaya. Nyata aliran listrik. Sok deketan ku ibu cabak modar Bu. Ada ngabejaan di mah. Kecuali tukang PLN ya. PLN modar mah lagi carua. Nya, lamun urang ngadeukeutan hiji perkara anu memang loba madaratna pasti bakal cilaka. Nah, termasuk dina kahirupan ieu loba kolot cilaka ku anak ce. Kamari we kasus loba anak nah rek mabok deui. Terek ngaresekan anggur jeung jaduk. Nyaang da urang turun pada. Loba kolot cilaka gara-gara kelakuan anak ce. Naon sebabna? Loba anak zaman kieu pokona remaja ku usum nu kieu mah sugan teh keur arulin anteng horeng teh keur judi online. Aya ka dieu buh henteu? Gara-gara loba HP. Sok, urang ngeunangna urang. Gara-gara loba HP. Barudak ngorekeun HP. Gara-gara boga HP. Barudak main naon? Sok eta nanya tukang kendang atuh ho. Penyanyi kali kan tukang kendang atuh bingung. Gara-gara nyekel HP.
Urang jadi pode. Indung-indung kepala lindung. Genangan. Indung-indung kepala lindung. Aki-aki ngala belut. Tumpak ping-ping. Kaduhung abdi kaduhung. Boga salaki ge burut. Ping-ping dedetkeun. Ping-ping. Salawe 25. Ping-ping. Angeun kacang na pariuk. Ping-ping. Awewe zaman ayeuna. Beungeut herang punduk hawuk. Masih ini kan bangetnya, ai punduk hawuk. Bu, naros ka ibu. Urang mah keur kieu ngemutan hirup urang. Hoyong salamet. Anak hoyong salamet. Kulawarga hoyong salamet. Yuk balik deh kana Al-Qur'annya punya. Pek rek seuri mah, tapi bari mikir. Tadi ibu seserian seolah-olah teu boga beban, padahal urang teh boga beban. Urang teh seolah-olah teu boga beban, tapi yakin lamun urang sadayana masrahkeun ka Allah bari nyareat anu bener, insyaallah anak urang bakal salamat insya. Maka talingahkeun zaman kiwari sebab loba anak jeung kolot jauh deket nama ceuk ngarariung. Tapi kolotna dina kursi budakna dihandap. Tapi teu ngaromong. Naon sebabna? Kasekat kuno kieu. Juri gepeng. Padahal mah pake ngahalangan awak mah teu kehalangan, tapi ieu HP bisa ngahalangan antara jarak anak jeung kolot. Ongkoh ngarumpul bareng tapi teu ngarom. Komunikasi jarang, sing waspada kabehan. Ulah nepi ka ibu sono ka anak geus jauh boga dunia sorangan, hanjakal teu dididik bener, hanjakal teu ditalingakeun, teu dipindingan ku ece, ari budak geus dewasa karakterna geus kagok awon gara-gara ku ece diantep wae. Loba kasus termasuk di Ciamis, di Subang oge nya, loba kasus ayeuna perjudian online. Leres teu? Yuk sing waspada, ulah nepi ka urang ayeuna boga murang kalih ternyata geus salah asuh, salah kaprah gara-gara urangna tadina los teuing, gara-gara urang tadina ngantep teuing. Nu mawi abdi sareng Cepiah ngalangkungan panggung ieu ngemutan. Yuk bekerja sama supaya anak-anak urang salamet. Ulah kagerus kunaon? Ulah kagerus ku zaman. Ulah kagerus ku usum. Sebab lamun urang ayeuna teu bisa ngorekeun HP, tinggalin naon? Tinggalin zaman. Tapi lamun tinggalin HP. Tapi lamun nyamun teu ngorekeun HP berarti HP-na katinggalin. Maksudna lain masalah eta ceuk. Ieu sok kacak-kacak lagu si ieu mah ye. Aing jadi poho deui ieu. Lamun anak teu bisa ngorekeun HP berarti eta anak tinggalin zaman. Artina kagerus ku zaman. Naon sebabna? Gaptek. Leres teu? Tapi lamun anak terlalu hanyut, sibuk teuing ngorekeun HP sementara kewajiban anak belajar katoler. Komo zaman ayeuna mah ceuk. Lulus SD, lulus SMP we geus teu daek ngaji. Nya budak geus era ngaji teh. Geus hoream, kur SD ditanya, "Jang hayang jadi naon?" "Hayang jadi kiai," cenah kur SD mah. Pas SMP ditanya, "Jang hayang jadi naon cita-cita?" "Hayang jadi tentara." SMA ditanya, "Hayang jadi naon?" "Jang hayang jadi dokter." Pas geus lulus sakola we, "Jang hayang jadi naon ayeuna?" "Ah jadi naon we asal jadi duit," cenah. Teu boga pamadegannya. Da bangga geus keluar sakola mah naon penting mah jadi duit lah. Tapi lamun eta budak dasar agamana alus. Insyaallah ulah komo jadi dokter, ulah komo jadi abri, sanajan teu jadi nanaon insyaallah manfaat. Gitu. Sebab keur urang hirup di masyarakat nu penting ulah ngarugikeun batur, ulah dolim ka batur. Jadi urang teh isana kudu mawas diri, urang didik anak urang supaya bisa jadi jelema anu kira-kira mawa kehormatan keluarga. Paham?
Kalau nunjuk ka aing kan itu nunjukna. Itu. Nu penting mah urang kabehan berharapnya punya. Bu, urang kabehan berharap saha nu nyangka cek. Cek. Eueuh. Bahwa can aya nu nyangka nepi ka ayeuna ge. Saha nu nyangka? Teu nyaho. I acan kapan? Budak nu diasuh ku urang, budak nu disusuan ku urang. Itu nyusuan je piah mah. Beak susuna ku padewan. Ka euceuk ngomongna ge. Itu budak nu diasuh nu dinaon nu disusuan ku urang, kekasih urang, didamba-damba ku urang, ternyata jadi musuh. Jadi musuh naudzubillah melalui hajat Mang Pulung ieu. Yuk urang waspada ulah nepi ka anak urang jadi aduun, jadi musuh keur kolot. Sebab di akhirat kolot bakal didatangan ku dua jalma. Hiji anak, dua pamajikan. Kumaha ceuk anak jeung pamajikan? Ya Robbana khudlana haqqana min hadzal rajul. Gusti pangeran abdi, cokot hak abdi ti ieu lalaki sebab gara-gara lalaki ieu aing teu wawuh jeung Allah. Gara-gara lalaki ieu aing teu daek salat. Gara-gara lalaki ieu aing kekerbekan dina neraka. Gara-gara lalaki ieu istighfar si inget ka kurungan ka cing karunya. Pan keur nyontokeun. Cai. Keur nyontokeun cicik ieu mah. Gara-gara lalaki ieu kuring jadi teu beuki salat. Saha eta teh? Anak kakolot. Daek euceuk di kitu-kitu. Daek bapak dituduh tunjuk rorek ku pamajikan. Tuh makana kadang-kadang salaki teh pan melaan keluarga ting ladang naon. Motor cicilan, mobil gadean, keur ngabela anak pamajikan. Beurang kapanasan, peuting kahujanan, nepikeun ka awak pinuh hapuran. Hirup para rusing di udah gelising nepi ka gering. Laja. Nah kana laja. Apaan hapur tadi? Gosok ku laja. Apaan tadi hapur? Oh jadi laja itu ubar? Bar hapur. Oh, ya. Pernah hapuran ece nya? Loba. Hapur kabeh we mah. Jadi datang tukang kendang. Kendang Jepong kan suarana ngeunaheun. Tumpak ping bondon. Kendang Jaipong. Beda jeung drum. Drum kan dudung tatang eus. Dudung tatang eus pan kitu drum. Oh eta mah. Heeh, datang tarompet. Tong tarompet. Terus aya tukang kenong, boleh teh, boleh nang. Beda-beda suara kendang teh. Beda-beda. Oh, lamun hadroh suarana tah. Ciputat ciledug. Hadroh eta mah. Aya deh itu suara rebana. Kumaha? Tumpak ping ngededetkeun, tumpak ping ngededetkeun, tumpak ping ngededetkeun. Tong Udah gitu. Bo. Tunduh. Cangkel. Jelema lain sih ya. Itu baru gara rasaan orang dia. Siap 2 jam deui. 3 jam siap. Sangka wayang golek kurang beureung. Tanya atuh urang siap henteu gitu 2 jam deui. Sok we ceu can nepi ka step mah cenah. Kela. Aya WA ti Papulung. Oh nya sok. Request lagu kupu-kupu cenah. Kupu Papulung parupa wae waya kieu mah atuh lalai badot waya kieu mah. Kupu-kupu di mana? Hayang kupu-kupu. Papulung rek ka dieu deui meureun. Erek. Aduh aing ya Allah. Ceng, musikan Ceng. Jeung Padewan. Siap buat Papulung sama Padewan sama buku. Iya. Sebuah lagu kupu-kupu permintaan dari Bapak Pulung. Aku gimana sih? Aku eta aku turun eta turun ke mana turun eta aku turun siap turun ke mana kanda kang organ turun aku eta nya
Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Ya nginum lah. Apaan lagi? Kapan cenah nginum ya? Oh. Ya nginum. Ameh seger. Ameh teu kaganggu sorana tah. Toh, so. Atur nuhun. Oke, kita kembali lagi dengarkan. Ini dia kupu-kupu. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Ya, Hah? Ya nginum deh. Apaan lagu? Ingin, kapan tadi rasanya ku minum. Ingin rasa. Sok. Nah, tenang, aya keneh sok. Oke. Minum sudah? Nyanyi. Segar? Segar. Oke, kupu-kupu. Oke. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Geus tilu kali nginum wae atuh ya biarkeun. Jeung gelas geus jeung botol-botol nasok. Pan lagu. Apaan cek cah yang nginum? Ingin rasanya ku minum. Nginum heula sok. Wareg seger. Ngap. Aku bagaikan Kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. can wareg dia tadi can wareg nginum wae. Ya atuh biarkeun. Lagu Ustad. So, geus. Pak Pulung gantian artisna ieu. Nyanyi sia kiruhai. Ay nyanyi sia. Kumaha? Aku Abian. Heeh, sok. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya makan anggur. Aya anggur. Lain makan anggur lain. Naon atuh? Ingin rasanya ku minum. Heuh sok nyeri nginum atuh. La ilaha illallah. Lain makan anggur. Naon? Ingin rasanya ku minum. Heuh karin sok nginum mah aing mah embung tidak teh hayang anggur. Ku minum. Iya rasanya ku minum. Ku minum. Kiisa kayak gitu. Ku minum. Iya rasanya ku minum. Ya kene. Aku bagaikan Kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya anggur. Amana ge tadi anggur ah. Entah gitu laguna ge henteu. Kumaha? Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku makan. Makan naon? Eueuh sangguna ge di ditu geus disiapkeun ku papulung. Makan anggur. Ingin rasanya ku minum. Ingin rasanya ku minum. Bawa kasurupan budak ya. Ingin rasanya ku minum. Enggak. Ngap. Betul aing kocrak balik. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku udud. Ingin rasanya ku udud. Oh, udud tak oke ah. Hah? Itu eta tinggal kita 40 kita geus ngodok. Sok siapa dewan itu? Tuh yang buku. Guru ingin rasanya aku minum air sebotol ya. Bro lah, ingin rasanya. Aku bagaikan kupu-kupu
di atas mata air ingin rasanya ku aduh ibu kubu meni dipilihan deui wae padahal mah kabeh we atuh isukan mah beusit teu payu duitna mending bikeun kabeh mara mun isukan duitna teu payu mah duh rugi mending bikeun kabeh we ibu kubu kalau ingin rasanya aku minum nu serius beres salagu beres salagu sok bere atuh manehna urang geus kuung apa nginum wae ah papulung bade lagu naon we lagu nu tadi cenah nginum we terus hah yeah. Si ibu jual anggur ya atuh ya hayang aja lain ya atuh ya sok ka dieu jual menta anggur merah disangka urang ade Astrid meureun aduh Gusti sok ibu jajal ingin rasanya aku minum pek ngap serius lagu sok serius lagu kesukaan Ece sok naon atuh nya ka persembahkan untuk silakan buat Bapak Pulung barangkali minta lagu insya Allah moal digugu buku hoyong lagu naon kabawakeun hayang anggur merah nu anggur merah minantu nganggur mertua marah nu eta teh babe teh ku panto closing yuk sok Pak Pulung Pak Dewan buku sadayana nya hapunten sakedap deui tukang organ bade sulap saur nama bade ngahakan kursi 2 siki cik urang geus capek nginum wae jadi Pak Pulung sareng Pak Dewan sareng buku hapunten abdi di dieu bilih kirang merna sareng kirang patos sae makana pamanahan mugi ya kersa ngahapunten bade dihapunten terasa lajengna ngemutan kasadayana nyasunya jalma mah panginten jalma mah alus ku alusna goreng ku gorengna mun alus ulah asa uyah kidul mun goreng ulah asa ngapaskeun maneh sebab ari jalma mah geuning beunang ku paribasa kieu salintuh-lintuhna lauk tetep aya cucukan nya sakuru-kuruna lauk tetep aya dagingan hartosna saalus-alusna jalma tetep boga kagorengan sagoreng-gorengna jalma tetep boga nya sagoreng-goreng jalma goreng we emang nage eta mah emang geus goreng kita dina peribahasa ieu heuh cingga aing poho deui sarua urang ge poho teu kaup anggus ieu ngeureun sok saalus-alusna jalma tetep boga kagorengan nya sagoreng-gorengna jalma tetep Goreng. boga kaalusan nya teangan kagorengan dina kaalusan nya teangan kagorengan mah tuh di pasar loba kagorengan sal mawa keresek aja bala-bala eta mah eta kan kagorengan teangan kagorengan dina kaalusan diri eta akhlak namina nya teangan kagonan teangan kaalus tuh jadi poho deh aing ge poho sarua teangan kaalusan dina kagorengan batur nah sakaya deui teangan kagorengan dina kaalusan diri teangan kagorengan dina kaalusan batur kumaha sih eta rasaan kumaha ho teangan kagorengan teangan nu goreng henteu teangan nu goreng keur mah goreng beungeut jaba goreng akhlak kabekina goreng jengkol lain eta dusun kumaha tuh teangan kagorengan dina kaalusan diri supaya orang teu asa uyah kidul teu asa pangalusna teu asa pangbekina kana ibadah sebalikna teangan kaalusan tina kagorengan batur ulah hantem wae ngagoreng batur da urang ge boga kagorengan mah kitu terutama nu sok ngomongkeun matak mulang ti dieu ulah silih omongkeun ka hartos ulah silih naon cenah ce ulah silih omongkeun beupeujeu ulah ngomongkeun nu di luhur teh naon cak-cak naon kawehan ulah ngomongkeun nu hajat terus ulah ngomongkeun tatang ulah ngomongkeun babatur sebab urang mah sarua kabeh oge pada beuki ngan bedana teh sok alus nyumputkeun kagorengan masing-masing
Da ibadah nama kabeh ge hayang kanyahoan ku kabehan. Ngan dina kagorengan nama kabeh ge sok susulumputan nu mawi ulah silih goreng. Sebab lamun jalma silih gorengkeun atawa sok ngomongkeun batur ngagibah atunya. Ngagibah ta eta teh amal solehna teh moal naek ka langit kahiji. Gitu. Amal solehna teh. Nya, begitu diangkat ku malaikat dibawa ka langit sama dunia moal nembus lantaran amal soleh urang kacampuran ku gibah naudzubillah satungtung ece beki keneh gibah amal solehna moal naik ka langit kahiji bororaah kadua kanu kahiji ge moal asup mantak ulah sok ngomongkeun batur ulah sok ngomongkeun nu hajat ulah sok ngomongkeun nu diluhur nya da sabab urang sadayana ge nya bakal maot mah teh anu dicandaknya. Pajun imah gedong moal digandong pamajikan geulis moal diais. Angger maot mah urang nyandak amal sorangan. Makanya urang maot nyandak amal soleh. Emang si soleh moal maot. Kayak si soleh maot moal amal saha. Makanya amal RT. Si soleh amal urang dibawa cenah. Amal alus, amal sorangan. Dan sabab di jero kubur teh poek apa caang bu? Wih si ibu apa lo di jero kubur teh poek? Ibu geus sabaraha kali di kubur emangnya ho poek? Bu, janji. Jadi lamun hayang salamat amal urang, ulah sok ngagoreng batu. Da urang ge can karuhan alus. Yuk, seserangan istighfar seserangan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Tah, teraskeun di buminya bunya istighfaran dosa urang terutama dosa ibu Rama, dosa ibu Rama, dosa anak incu urang, istighfaran ku urang. Sebab urang ge apal, urang teh lain jalma bersih, laras gitu. Nu mawi lamun urang rumasa lain jalma bersih, memeh di dieu, yuk urang celik putih celak herang silih hampura, kudu diajar ka Roma Irama. Nya. Eta Roma Irama nyiptakeun lagu ieu teh teu sembarangan. Kama kola Roma Irama. Mana tetet. Padadang. Apa laguna bu? Itu. Stop pertengkaran, stop perdebatan, permusuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.